geus ngagerung teh matak muringkak bulu-bulu. Matak murab jantung dan sorak manehna mah. Cubuk sabak kulan mau jeung tua-tua kana gado. Beta gelap. Ini agak doa. Ayo nuju masih kencai teh jeletot teh kana ping-ping teh nyiwit. Wong edan cekap di oge. Terus tak beuki dieu saurna teh beuki nyedak beuki naros karasa cenah bakal dipilih leungkeun. Eta mah cenah daek nuhun teu daek rek dipaksa. Sanaos ku juragan istri dikieukeun oge abdi mah jalma sangsara, jalma balangsa keureut pakeun pusat bahan ieu teu hareup teu aya. Nyeta eta cenah pangna bogoh oge ku sangsarana eta teh disenangkeun. Nyieun nu korpa alasan teh bisa-bisa we maru-maru bogoh beureun. Sipati kisah teh nuhun. Tuluy. Tah engke teh cenah bade ditaros deui, engke teh bade naros deui tah kumaha jalan kaluarna. Ieu we. Malah ieu redekeun. Malah gebuk abdi. Sok caritakeun. Meni ku si lain nya. Gar sok pajakeun ku si lain sok. Nah, ieu sok aing mah sok balelor. Balelor aing mah disentak. Soak aing mah. Itu pulang ieu teh. Jadi saurna teh cenah tepungan ka juragan Bima kitu. Kajaga bilawa kumaha cenah jalan keluarna. Tapi itu carana teh. Nah, tuh make ditah batur aya rek ngecoprak mah. Atau molot atau jeung urat euy ah. Bisi musat bedog deui. Itu pulang kange jalan kaluarna kumaha kange ngawalar ka Gusti ka Patih Kicaka anu keukeuh Gusti istri teh bade dijantenkeun garwana anu nomor genep. Lah ieu bejakeun ka si Kakang Mok Drupadi. Bejakeun nek kitu geus boga salaki we kitu. Dikitukeun tah lah ieu geula. Cing atuh sia teh santamat ngomong tawa kali pegat ngomongan anak tuh hayang diambang sia teh cing mikir seueur beja bejakeun ka segala gitu daek dikawin tapi kudu pangmaehankeun heula we salaki kaula. Ai salaki teh kitu bangsa jin. Ai datangna teh sok tengah puting. Ai bijieuna teh kapan maneh nyaho di alun-alun ieu negara teh belah kidulna. Anu pinuh ku tangka pines jeung sabara tadirinya aya situ anu sepi. Anu tiburangna mah osok dipake ulin barudak. Ulin wisatawan jeung sajawana. Sumuhun Somohon pula tapi tuh salaki kaula teh bangsa jin ai kaluarna teh sok tengah puting sok jam 12 jam 1 puting datangna tah lamun hayang kawin ka kaula pamaehankeun salaki kaula aing ke jinna saha aing beungeut teh dicurang caring ke waing urang podaran makluk kitu mah. Nak kinten nak kapan ieu teh sasat urang kadunungan teh di dieu. Pokona ulah panggih we. Ulah kalasak. Kumacarana lain we. Nu mawara teh makluk teh. Lumes sarieun sararea. Saraya nu mesak. Mata ku aing aya dihajar dia bening ge. Yo, dihajar. Iya, agar kita wadur, mengkere, percaya. Peryogi Bartosan atau ku abdi di tenggelan ke tukang, ulah.